engke bakalna dibongbroy ku dajjal mah di katuhu sorga di kenca neraka jelema hayang naon sia emas tek tek emas sia awe ayo abi hayang emas cokot mas tono tah hayang naon deui asal percaya ya aing pangeran saeutik jelema anu salamet tina dajjal da kuari ge kuari saeutik jelema salamet tina TV eta teh anak dajjal coba kuari ulah boga HP kuat moal eta dajjalun eta memehna teh kos kitu heula TV heula HP heula eta dajjal ayo kredit heula ya Allah ya Rabb duit bank heula eta nu kitu heula dajjal tah ayo ka dituna pokona mah ke mangsa partai-partai kalalapir nu penting mesti mah dibere duit eta dukung aing eta dajjal ulah wakat dajjal nu itu heula dan dajjal eta bae geus sia geus ngagoler dajjal eta bae ngagoler Masya Allah kemana eta akidah dikamanakeun kemana eta syariat dikamanakeun encan ku dajjal nu itu doh cenah kiai iman zahir doang batin mah ka Allah awas ya sakarat ka babawas ya emang kumaha kitu peristiwa sakarat emang kumaha kitu peristiwa sakarat anu nyaho iwati Gusti Allah lamun kalakuan sia kos kitu kuari dukung mendukung anu kos karek itu sing hade haju kabelah dieuna urusan bangsa duit bank sing hade haju ieu urusan kredit eta kan geus mengabaikan syariat ngaranna isuk pageto can anggeus sia sakarat emang kumaha urusan sakarat kan teh nya urang iraha di mana kumaha itu jaga hati urang sing hade salametkeun diri urang atuh kabelah dieuna salametkeun pamajikan kabelah dieuna anak geus deui urang mah eta sakedeung deui jasa kat urang aduh cek urang teh oge ulah terlalu peduli ka batur teh haresek wari dalil ambarae buru dulu bae urang nyaritakeun haram kredit enggak dalilnya mal maju atuh nuturkeun ki uci bae mah sia ortodoks ya ji atuh sapodo jeung mah teh dituturkeun aing mah nyaritakeun ke agama teh kudu nuturkeun aing leg-leg ku sia tuh bangna jeung BRI-na leg-leg Gusti Allah jeung sorung-sorungna Allah aing mah teh hayang nanaon ja ieu tuh kunaon mah aing cicung walau ngadali ka ditu leg-leg Gusti dalil heses ya kula ieu mun ngabar sababaraha kiai anu make duit bank sakarat teh hese eta kiai aya anu hafizul Quran bunuh diri ya kan orang kukula mau diceritakan kos hafizul Quran talar Quran tapi kan bunuh diri naudzubillah min dzalika mau nyaritakeun kos kitu kusababna cangkang doang kan Quran cangkang doang aya pamajikan ustad gantung maneh dia mun dibejakeun kan dararatan kan kumaha kiai permasalahan ieu bunuh diri padahal hafizul Quran Masya Allah karim anu pemajikan ustad gantung maneh gantung diri ya Allah ya Rabb padahal mah pagaweana ngaji eta teh ngajina kos kitu ieu mah dicaritakeun naon ieu jang patali jeung diri urang sing hade ulah mengabaikan syariat haju dibobodo ku nafsu urang teh atuh hayu-hayu nafsu mah malah eureun-eureuna ka jeung kumaha salametkeun diri urang sing hade Masya Allah tah ieu nu hese sakarat bae kiai sabaraha nu hese sakarat aya kiai ieu keur carita lain daerah urang aya belah geus 5 poe sakarat akhirnya kan anakna datang minta tolong kumaha emang saya eta teh nyaritakeun nyana ngadalilan kredit halal coba harewaskeun kita tobat ya dari cai inumkeun harewaskeun atur salam itu betakeun atur salam tobat bae geus insyaallah gitu dibejakeun diharewaskeun diinumkeun langsung les dikeun carita Masya Allah karim loba nu hese-hese anu nentang syariat teh kumaha kuari mah ku nafsu ngadu dalil jeung sajabana sabodo tapi engke wae sakarat sannya naudzubillah min dzalik
urang da bangka heseng ngucapkeun la ilaha illallah deureuh saya nu nalkinan deureuh saya keneh mun eta mun sosoranganan keur carita ai kitu batas bangka Allah waliullah malah ngeunaan sorangan malah Gusti Allah sok diasingkeun wali sorangan riweuh gitulah wali Allah. Nah ieu bakalna Mahdi setelah Mahdi Dajjal memeh Dajjal kuari bae geus kos kieu kuari teges kosi kula ngobrol jeung Habib Lutfi kamari carita toriko saha anu norekat ayeuna ngabangga-bangga toriko suluk henteu riyadhah henteu tafakur henteu dikeur carita ngan sakadar sebuah nama kan torikoh teh urang di Kulon baheula aya Ki Asnawi Ki Abdul Karim tapi kan pibukti nu norekat teh ngan sakadar ngaran. Itu rekat baca anti ngadar duit pemerintah sadunia kabeh sadunia moal aya nu norekat ngadahar duit pemerintah teu ceuli sadunia ieu mah larangan lah sing iki mah wong lah ya mengkonon sira mah ese ngomong aing cek Habib Lutfi sanu norekat ayeuna ayo kan ngomong doang lain zikir mah babare ya aja pendek ilallah 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 cau mana ya gede ilallah ilallah itu ilallah kacau jurusan anak tolol mana narekat teh dan ngaran doang ih ajung geus narekat teh ya urang mah kabelah dieuna ka hijab naon lain neangan ridho Allah neangan ridho makhluk aju kebelah dia aku sebab neangan ridho makhluk menakur jeung aing ayo teu akur embong aing mah eta kan lain norekat tuh kos norekat mah urusan segala rupa urusan urang mah bager bae kana kumaha ge eueuh halang di diri urang jeung saha ieu bae ngaran bae norekat tapi aya jarak lain norekat atuh geus itu ngaranna mah totorekatan mata kamari ngobrol seetik kaharti di lain-lain waktu sok ngobrol deui saha nu bisa norekat ngadi mah arah salwauh bae heulang kana zikir cek Habib Lutfi sarua Gus Dur keur ngomong siapa orangnya norekat atuh norekat teh ka makhluk lain ka Allah dan lain-lain sebagainya aju dibere ka unikan dibere maziah dijual maziah pakai ngadorong anu kakarak diberi maziah sakitu bae ge geus dipasang ngagambar sorangan masa narekat kos kitu narekat maka Allah mengasingkan diri hiji bae wayang ngaji ulah aya kieu kitu ulah aya kitu narekat teh hiji ulah aya hijab ulah aya jarak ulah aya kabendu justru biceunan eta duh hese teh yo tuduh-tuduhkeun jelema besi salah lempengkeun keur ku nafsu teh polisi keur ku nafsu TNI ku nafsu kiai keur ku nafsu manya urang kababawa ku nafsunya anak ulah lempengkeun karak norekat ulah kababawa sarwana tuh gimana nya pun diberi sabaraha bagi dua tuh atau mah tuh non bedana jeung Haji Pendi teh bokos kitu mah tuh ya pan Haji Pendi mah lain jelema setengah jelema tuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma adbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.